Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangkeun nami abdi Karista ti kelas 8F. Di dieu abdi bade nampilkeun hasil video drama monolog. Teu kengeng lama-lama langsung we kanu videona. Dina hiji wanji aya saorang budak anu ngarasa keheul ka indungna. Kulantaran manehna teh dibanding-bandingkeun wae jeung batur. Cing atuh nyai, tinggali itu budak batur mah. Geus bisa mulang tari masa gede maneh teh. Nah, ari maneh kur bisa ngahesekeun kanu jadi kolot. Edek jadi naon maneh engkena. Nah, atuh mah hampura abi. Kak macan bisa jadi budak nu ku emak dipikah hayang. Pasikeun sok ngabebankeun kanu jadi kolot. Hampura abi can bisa mulang tarima anu jadi kolot. Hampuranya mah hampura nya di hampuranya mulang tarima ka kolot mah lain hartina kudu pura bere. Ka emak mama da teu hayang nanaon ti maneh. Ku maneh nurut lagi ka mama geus bunga. Ning maneh bisa hirup ge. Ka mama geus bunga, teu kudu mere nanaon ka mama. Mulang tarima ka kolot lain hartina urang kudu mere nanaon ka kolot. Urang bisa nurut, urang bisa ngabakti kitu ge geus meunang tarima komode lamun urang bisa hirup bener. Nu jadi kolot geus pasti bunga kulantaran naon nu ku manehna diajarkeun ka urang teh aya manfaatna ka urang sadayana. Labana al yaw ready.